jalanan go Senopati mong murka nuwun inggih Gusti go nuwun inggih Patuka. jadi bisa widadari bakal katarik hatina kapentang asnaun hatena asal kula ikhtiar tatanya kapanita ciptauning Lah nuwun inggih dateng sandika Patuka. kekelana ari panita ciptauning teh di mana teh go Alamat di mana? beda usiogo bereketek juga namun geus kekerenjedan leungeunna teh Yang garanto. cari nampa duit si Aisyuri itu kejung hohah segala Ada tambahan. itu Patuka ai ciptawening teh di mana go Di mana Citeger? Upami telepon ayam telepat. Eta pandita ciptawening teh ayana teh di Guha Indrakila eta. di mana go Di Guha Indrakila. Guha Indrakila Nuwun inggih dateng sandika. ulah mana Indrakila teh Mati Cianu Ada. upami ti Cianto eta mudun kalebak. wanita ciptawening Nuwun inggih dateng sandika. Kedanyunkeun sae ti dinya diibakan sareng Patuka ya. Guna ya sudah. kasiri kakurangan anak ilmu teh hirup Kumaha eta? sakti mandraguna pun Julia papa geus kapimilik ngan jampe pele can boga Aya we kan kurang namanya mangin. oleh kurang gunung tanpa tutugan sagara tanpa katepi lamun ti budak aing ngan jampe pele sudah teu moal butuh ku awewe dulu Wis aya. boro acu we aing ti budak ayeuna mah acu kieu we go Nuwun inggih dateng sandika. wayahna mong murka Imbalan Gusti isim abdi mong murka. ye wayahna maneh anu kudu ini apa ngerasa panita ciptawening anu aya di gunung naon dong Guha Indrakila Gua Indrakila eta. Imbalan Paduka bujung ieu kapurut parganing tanaga larapati kasangakeun. syukur Dinten iraha atuh Paduka Gusti disibab di kedah mios di ieu tempat di pajunan Paduka Gusti. Dinten iraha Gusti sisim abdi dina waktu sieu kedah yang berangkat mios. wah Papalatang itu teh. lumayan bagus menang proyek yang tidak melek lumayan proyek masih mana we dulu kebagian ngawaduk kayak ngawaduk non tegok Ngaduk gitu. kebagian ngaduk nyieun jalan tol oge atuh cenah ieu proyek-proyek melek Jikana wah dengerna aya jikana yo. iya Tenang ya tenang. tenang we tapi juga kumaha kira-kira sanggup maneh ini tuh mangka barang saung nuju aya dina impalot ana sapratanipun nyatana ieu iji patugas nyanak layon pati dirga sekti serap kenal lagi ayo naon naon dulu tarimu iya naon kok Tuh perang siang aya leni eta. Aya gempur bumi. gempa bumi ke sia goreng patut Atuh perang siang. Buah eta. ngapunten Paduka oluh itu saha digotong Oke,
kaget cenera aningali kagetna kagiri-giri lagi cenera kingkang samya ningali layon paati ingkang sampun wonten kraton Karaton lawan atuh Gusti kunaon Gusti Pati aduh syakang Pati kunaon walah kunaon laun malum anu kasuhun meninggali nugi pamih hapunten anu ditega paduka Gusti Ye Gusti Pati maot numrag benteng salah petangkep di sawarga dihebos ku angin anu dikaluarkeun ku Batra Bayu margi panglamar teu ditolak layana maot teh maksa Gusti Pati Widadari bade dicanak ku mantena nanging para dewa sadayana nolak dugi katemah oko pikiran Pati sareng dewa seueur anu teu kiat nanging aya angin anu kaluar ti hiji dewa anu kasebut Batra Bayu atuh Gusti Pati kacanak numrag benteng ieu mastakana amurasut paduka waduh daya-daya Gusti nyangakeun sewu bebenuh laksa duduka kurang ajar hutang Pati bayar Pati hutang wirang cek bayar wirang wah wong sawarga kurang ajar aing kan bakal ngamuk ka sawarga patuka gom lawan ini patuka ini dia minta cai ka Ciptawening wong mau murka nun Gusti ini wala kula sara ieu si Pati sabodo korban si Pati asal Widadari kabawa ayeuna wah Pati anu dipikanya anu dipiagul kalian dipilih Pati aing anelang aing maot kubah kecakian tuti kaki Patuka waing ayeuna sawarga ansur sia teu dibikeun Widadari hiji-hijina pikeun nyalametkeun sawarga Widadari kudu dibikeun kaleungeun kaula ini panggung bela minta cai ka Panita Ciptawening maneh usaha aing dek init ka sawarga siapkeun pasukan sakabeh si kepedang si gada berit rasa praibu unyuk sumangat Gusti isim abdi tugas teh paduka onan tu pancen teh kedah nyuhunkeun sae teh ka Ciptawening paduka ini nanging kalun bae ngawitan kinten enjing upami pade dodoos ka Panita Ciptawening Gusti mung ka kedah saum puasa kitu go kedah saum kedah ngosongan perut kudu puasa nuwun ini mangkane aing juga penyakit merah dulu almadi ieu suara teh lah Kebetulan alasan itu soal alasan upami pada saum upami teu kuat mantep kuat we upami pada mual we entong seueur dalih iya nah dina ka mah daya paksaan ampun teh Gusti atuh premio sejisim abdi sareng todong ngawitan dinten enjing bade ngawitan ngosongan ieu sin beuteung bade dedeuheus ka Ciptawening ini kita rampung daud tutas pengan kita anjing disim abdi bade premio paduka aing oge rek ka sawarga awas
rasa penalih. Ayo, serang sawarga Manilung. Lampahipun Raja Imani-Mantaka Prabu Niwata kawasa kairing wala dia bala tam-tama siluman silmini sika pedang tamsir kadawiri dan rasa para limbung ngalet ngengkringap banalet mat-mat nyatang bilang ajuk-juk sawarga Manilungga kacarios enjingna Senopati mong-mong murka parantos ngosongan patuangan ana saum bade dedehes ka panita cipta wening diserangan lurah tebug tejumandi ena satengahing marga nuwun inggih Gusti Senopati kaji sakti kang lumampah kendal satengahing marga satengahing marga Sarbihan kawanan sing ayu sabilulungan ade di sing ayu sabilulungan berkemanakan ulah dibaledokan paneskara kegiatan yang gakeun di kabodohan neng yang gakeun di kabodohan
pengganding salah kaget menirakan ningali alas pengganding salah kenal setengah alas ingkang kena setengah marga ya Senopati mong murka di serangan lurah Togog di Jumandri ingkang sampun wontening alas pingganding salah nyawang kapalih kidul memang aya gunung anu pinuh ku halimun ya cetiis karasana hawa gunung hejo lemok tatangkalan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada mata kesep anu neuteup kaya ningali kapalihkeun tatanen urang desa Indrahida rumejeuna oneng pare buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni menirakangan di kamong-mong nungun patuka naon amanat maneh kamari itu lain kesuun jadi apun tenanu si sedak upami pate jodoh ucapan kita meningkut sedakan tu suci kali suci ulekan suci segala rupanya itu ayah gunung itu ayah melokmok itu patukan iya ini cara puasa itu penelitian itu gitu nah, saya yang sedikit yo anu cara amat itu patukan cuma hayang gerak berangkat tokeng apa mungkin pami perantes ke kucing adan kenapa itu mantuk kengen ke perantes maghrib atau setel kanya kaset adan aja aduh tukang yang semberangan, tukang yang sembrono, tukang yang gegabah. Itu capek dulu kok. Tukang yang seomong-omong na upami sana seomong kuninana. Itu kalau hidup na tasawuran. Pasti, daun sahabat. Pasti disiplin. Jadi pada kita menunggu pada bermono tinggi. Ya, menurut saya tuh. Jadi mana saja kita senopati kita. Tapi itu hati-hati itu habis sampai apa? Itu yang sembrono, dah mesti kadenge kalau kita tadi brono, bukan broto, bagi patuangan anak ni, ciri-ciri mana suka tempo. Mengenai patukan, sekian jalir tidak jangki, kami perantas salam pada saum, sekian utar Subaya. Bilang mana buah indah kila tegok paling situ mangga terasun belah jauh pisan mangga terasun jauh kene ieu teh itu
Itu perantos ketingga itu gunung itu. Waduh, aya cangkal naon mun rawat itu cangkalan dulu akar-akar. Tuh pami itu lepas kita kenari eta. Kenari begitu kenari eta. Dulu aya Eta mahoni meureung patut. Tahu leres maoni. Aya nu penek dulu. Tuh eta cecendet eta. Ulu eta teh cecenet. Cecendet mah dipiara eta. Dulu itu hararade dulu buahna moal teu abi. Apa lucu saung. Itu kengen. Rupa-rupa gogoda itu puasa. Dulu itu anu keur ngoret belah itu geulis gitu gua. Oh, teu kengen kitu, lucu saung. Itu di sawah teh keur naon teh nararongeng. Lucung rampet eta. Pada hamun bejakeun abeh tereh mah kitu ulah make nongeng ngarame teh. Oh, nak kudu cungkir. Aduh na jauh-jauh teuing Ciptawening maneh teh. Oh, ampun. Naon? Itu pengen kasar eta ka panita Ciptawening itu pengen. Itu pengen samanya. Yeuh. Sarua murid jelema. Ampun. Ngelawan wae. Sisi maki ngawartosan teh bibi kumaha onam. Bisa nyuhun balongna ieu. Oh. Ini baong. Gede oh. Baong. Bok, Nuhun iki. belah mana bi Gunung Indrakila teh belah ditu. Tukening. Ampun Gusti. Sayu teh nawis ya Cek api oge. Nah, gong jadi eueuh dulu. tapi oke teh pengen kasar. Isi api oge. Nah, Kecakan karek sasauran sakitu eta gunung Indrakila eta teh aya. Kali wetan ieu nama teh. Ulu. Nah, ajo aya belah wetan deuleu gong. Cek abi oge kitu patuka. Kurang ajar. Aduh, tekengeng nyepat kurang ajar eta tekengeng penita Ciptawening teh waspada permana tinggal. Ngadangun. Tekengeng nyepat kurang ajar lamun kurang kene teu naon. Jikan urang jugjug ke belah wetan dulu. Ciptawening ulah kaget. Kedangan ditiam. Tekengeng langsung nyepat Ciptawening. Kedah make maa. Dasarua murid jelema jeung Tugni eta sasauran ampun. Aduh ngomong tuh. Mana deuleu belah wetan geus eueuh deui. Cek api oke. Ampun. Kurang ajar nyapekeun Ciptawening. Aduh. Kumaha ieu teh empokan wae. Naon empokan? Nyepok dipok deui. Ya, anya Ciptawening teh. Jeung lapar aing deuleu ieu. Yip Senopati mong murka kawetan kakulon kakidu kakaler diliurkeun ku eta Gunung Indrakila. Ilaran kasar sasauranana anu temahna sang akibatna Indrakila tetiasa kajugjug tetiasa dugi margi kapidangdung. Waduh, lieur aing gog jeung lapar di. Ampun. Dia dah ampun. Wah, aduh. Nah, naonan sia tete. Tapi oge entong ditinggal tonggong abdi mah sok bicil wae yo. Yo, bisa lamun teu maledos mah.
Iya, makanya jauh kacai. Ngomong itu tungku, dah iya mah ya baturna. Dog aing lapar deh gog. Atuh ka. Aing lapar. Kapan dia cikene? Ah, sia hitut. Itu di cilok kan. Oh. Dulu itu kebenaran ayah gedang asa. Atuh kenging. Aduh. Hiji bata kadua nanti ayah nu kagunganana. Eta hukumna maling. Dah nurik ngambek ka aing. Dah nu ngambek ka aing pariuskeun beheung lembut. Ampun. Ina. Bapak tani teh eta teh anu ngauripkeun urang. Itu kenging kitu senajan bapak tani oge tetep kudu dihormat. Sebab aya pripaos, buahna aya di kota, tangkalna aya di lowong. Eta teh asli bapak tani. Itu. Ada asli bapak tere. Gog. Aing hayang barang hakan itu gedang dek di alawe ku aing goblak pak. Mainnya aja sih mapi kuat. Mana meminang bulan puasa? Mana meminang puasa hari aing?